Aduh. Kong, yuk. Naon Ji? Iya ya boga akun gacor. Alus teh mah. Lah, waduk. Alus teu waduk. Alus ima alus. Pan eueuh aing duitna keur depona. Teu gablak duit we sama pagawean teh. Pan heueuh aing can gawe pan meureun. Injem tuh ke Aki Sia. Mau dibere kamari ge ngeus. Ajakeun men mereka jual hayam gitu. Jual ayam. Heeh. Dibere moal aing mah. Dibere gresok yakin Aki Sia mah. Soalna aing kamari teh ieu akun gacor. Ah, waduk na ge rungkad wae. Beungeut atuh aya mah alus cobaan Aki Sia. Dibere moal aing nya. Oke aing ieu. Bere geura bejakeun aing nu rek ngajual hayam jago 5 gitu. 5. Hargakeun gocapan ngaradaikeun. Wah. Coba ku aing cobaan lah. Heeh, siap. Ki aing nageting di mana kita? Teangan atuh Sia beungeut Coba ting di kebon kedeung nya. Siap. Heeh. Nggak sakit dengan seripuh di cangkeng manusia. Aing mah, segala ku sorangan we. Nyari cangkeng doh Gusti nu agung. Itu dah bener para rotong muraga ieu keunan nurunkeun atuh balik. Aduh. Coba geus burit lah. Bawa sabalikeun loba teuing. Dua balikeun tanggal. Duh, aing mah ka mana pajuh teh. Wah, ngecangkor ka dieu. Abi tibang nyokot ka inuman hungkul. Aing mah aus di. Nah, ini di dia aki aing teh. Kok di teangan ku aing eueuh di Gusti. Bawa we meureun. Wah, Siang ngecangkor ka mana wae. geus bisnis heula ieu pi uangeun. Ieu bakal menang bati gede. Ujug teu kan. Dengekeun heula. Coba bantuan aing sakieu. Ulah Cari cangkeng. engke ieu mah kulikeun ka batur engke. Da sakieu mah nya kudu dikulikeun. Engke lah ku aing ieu mah. Ieu mang itu Mang naon mangkok. Mang Kardi arekan jual hayam jago 5. Hayam gocapan. Kalade tuh. Atuh gede, segede kieu tah. Eta pokona bahan lamun dijual mah laku lah pegowan mah hiji. Kumanehna rek dijual gocap. Butuh duit buru. Ayam pelung deh. Ayam jago biasa. Heueuh nya. Heeh, pan ieu teh tahun baru. Tah lamun dijual di Katangkulak pego mah eta logor eta. Oh, emang si cokrom ge kamari mesan ka aing teh. Tah, itu Mang Kardi arekan jual gocapan. Heeh. Keur butuhan duit manehna anakna reeng. Tapi aing mah rada tegenah hate ku sia teh. Kepercayaan ieu mah. Serius aing ngahayu geura bisa arek mat pangihan. Wah, geus capek aing teh ti isu kuna we. Ngadara gua sia teh ngacangkor wae ka dieu. Arek bisnis engke dibagi engke batina ku aing. Ke bawah atuh. Engke dibawa ieu mah. Yakin sia. Yakin. Lamun ngabohong mah Moal. asup ke kananana neraka. Heeh. Ieu pokona bakal menang bati gede. Bara duitan. Atuh 5 kali gocap sapra? 150. 2,5. 250. Ah, aing mah da loba cues Buru ieu teh aing teh can beres ieu teh. engke ieu mah bisa kaburu dibeli batur manten. Nah heula engke ebehel. Ieu pi batieun gede ieu. Tah, heuh nya urang pangihan lah. Engke bawa ieu nya. Heeh, engke dibawa. Balik ayeuna. Heeh. Menang Ji. Mana? Tuh. Itu orang misian ladana top upkeun lah. Eta bebanaan ieu rek di bawah mah, bebanaan saya. nya eta mah teh nya bawalah nya. Bawa. Yuk. Kita celana saya nya euy. Mana di deui nu nyumput ya? Tah di dieu we maena supaya eueuh batur nu ngaganggu. Soalna aing bakal pi meunangeun ieu mah ya akun keur gacor kieu mah. Heeh.
Mana Ayo tuh eta pan HP na ge kena nomor eta tadi. Ayo main Ge siap. paenkeun. Siap banget Gahe aing nonton lah we. Tah nu ieu tah. Ayo atuh. Gila tuh. Ya bisa. Ih, mung aing Siap banget. Cen eleh. Menang gerak. Aing Kan didoakeun ku dewek teh dia. goblok kurang hiji pan beli gitu ku aing skaterna yo. Wah kahayang banget sama maena. Orang beli geura. Tah. 200 perak nih. Top up 200.000 sama. Iya menangna 200 perak aing. Banget atuh heuh penjauh keneh meureunnan. Atuh ayo. Ih, kurang hiji pan goblok teh. Ieu geura paenkeun ye. Sudi. Lu ngeuna aing mah teu cocok kana nu kararieu mah. Aing sangeuk Duh. Sia gae Aing nas di top up kabeh uangna. Butut ieu ini eleh mah geus. Ah. Geus ulah ka bawa aing eleh mah. Caduk sia mah wong gacor naon ieu mah. Pan lain aing meureun maena beungeut sia mah. Aing coba ieu duit nang meta ti aki aing nih. Bodoh teuing eta mah tanggung jawab sia we. Terus aing ieu alasanna kumaha? Aku mah sia we. Aing Ini, aing tebalik aing ieu mah pasti dicarekan deui ku aki aing. Cungur mah gacor cungur sia tanu gacor beungeut. Aing kumaha tuh ieu aduh. Balik dicarekan aing mah ieu mah pasti. Coba kita ngakutan hebel nih Aing ripuh jeung si Haji Edan mah.